ulah kaledek kitu sia ulah kaledek kitu sia. Aing cai menet wae teh kunaon teh nya. Ampun aing ih. Aing menet wae cai teh. Coba dengan menet wae cai teh. Bah, kunaon teh? Kalau mereka cai ka ya menet ya. Aduh. Ini benar-benar parena ge goreng dieu. Goreng naon kakek? Eta parena ge goreng ke benih hayang ngurus pare kunyinkeun naon. Manfa banget deh Lain banget. Iya dang kayak karek nang nanuran kakek. Karek nang nanuran. Mun urang teh hayang ge sakar mun urang boga pare kieu ku kos nu urang abah hade pare matu. Wah, ade pan pare naon itu? Pare naon itu? Galang laleuci. Pare naon itu? Pare naon? Cepat banggu itu mah. Cepat mangku mah kakek sia teh kena ge moal taeunan. Ieu naon ieu? Hah? Ciherang ya mah? Aing ngaran Ciherang tapi kujrin ieu mah. Oh, nyican kakek anyar keneh ieu mah. Kita pare teh mun diingu ge moal bener. Nah, mah kabal bener. Kita mun cara di jelema mah gering nangtung pare kieu teh Ciherang kieu. Astagfirullahaladzim. Cepat bangu. Itu mah teh alam. Kata sakit teh kakek. Mana? Kata teh melentis teh jadi racun ge mulai eusian itu. Geus kacantoan. Mulai eusian itu mah kakek moal sia teh. Geus aing geus kanyahoan melaku kitu sabaraha taun. Ngangcung eusian kakek. Capek mengpeung kieu kana cakar deui ku eta ku pacu tuluy dileyak. Wah, masih kamu candi berak, canawan ke berak mah. Waduh. Sip, pakai bener. Ulah sok ngaledek kitu ye. Aslina tukang tani ye. Ayo geus sabar poe tanura ye. Geus sabar poe. Kaminggu? Hah? Kaminggu? Geus saminggu canaon-naon masih kana gering nangtung. Lain gering nangtung. Encan kakek lamun geus berak mah sia ulah ngaledek kitu sia ulah ngaledek kitu sia. Ilikan ke coba lamun geus berak da ilikan. Sia ngaledek teuing. Ieu mah nyaah duit ka Abah tong dibeli kana berak dia beungeus buku parena ge kita tanyakeun ka saya. Ieu pare gering nangtung. Ieu sarang mah lain. Ciherang mah kieu heula, kakek ciherang mah kieu heula. Ukena geus diberak eleh itu kan naon itu. Cepat tanggu. Kadang gancung moal sian moal kakek. Moal kakek. Moal sian moal. Salah denge. Aduh. Ya pare naon ngaran bisa salah denge. Ciherang. Tuh aing ngaran Ciherang tapi gering nangtung. Encan kakek encan. Geus diberak mah kakek alus teh kakek. Mun aing hayang bener-bener ieu na mun urang mah geus dicakar deui mun urang mah geus tong ngaberak naon. Ulah sok ngaledek kitu sia. Akhirna ke coba eleh sia ke eleh lah. Itu beda tuh. Ulah ngaledek kitu kakek. Da ieu mah Abah, lamun aya nu rek meuli jigana nempo parena ge balik deui mah kung sinawar moal da sabab ieu parena gering nangtung keukeuh. Aduh eta ku ngaledekna banget pisan. Kitu. Can kakek encan. Aing geus diberak mah sama karari ieu. Eta karek saminggu kakek. Cuat banggu nyengcung. Sami. Cepat banggu. Ya kakek. Udah siap ngaledek aing ngaledek. Lain ngaledek ka baseg modal ting aya leh omongan teh kitu. Ngaledek si kaing. Ngaledek si kaing. Aduh. Cepat tanggu pasal geringan tuh. Walesian kakek. Besok diberak. Pacok kakek pacok. Olok duit. Aing karunya ka manahanan. Pare kitu diurus anjir, aing mah najis. Mun aing da kungsi aing ngalaman kitu pare kitu dituluykeun di berak beak sakinta. iPad-na teu jadi saeutik gede kacan mending di kitu ka Abah galeh teh ayeuna karunya ka Abah ngabejaan. Pada cuat manggu geus kalaman aing geus sabaraha kali meula kakek. Ngacung galuhur teh. Mantok geus